Tuhan deui jeung sinden. Mengah kalau teuing. Leuheung weh gitu. Ai anak incuna mah ngarora keneh. Anu maldaekeun meureunnan ka ditu. Aku tuh satewe Bapak Sailinya. Ai ngaran intermezzo masuk luluasan, sok jauh teuing kadang-kadang nyinggung. Oh lah kitu pan urang mah seniman tadi oge. Ring-ringan sadaya para pemangku hajat semangga mararajang deui urang sasarengan hiburanana. Dina waktu siang mah urang tutaskeun hiburan teh dugi ka tabuh. Ya bener tak eta. Aya nu ngeureunkeun kege di masjid. Gitu. Ali mobogohan deui pih tak kitu. Ngalageuna we. Reretna ta teh kadinya tawi soca anjeun. Reret deui kana anak. Eta we gitu. Ting naon mah. So. Bapak Zain. Nong agaduhan ya mama. Diserangan bos imangna. YHM. Apa teh? Ya. Api cuek YHM sami sareng-rengan padel YHM. Wah luar biasa ya mah. Anu tas hajat untung Mamah Lilis Ayah Johan. Wow siapa tuh? Abdi kapok Wal kapok moal pepogohan deui. wow Abah Zaili sok Soder Abdi bosan Bapak Said YHN putus deui Cuk cerak Bapak Said GHM anu bageus pekat cenah teu kumaha you know disarangan deui anu bageus bos emang kapayun heula aya dulur mah Kang Abo juring sinden Cipeundeuy no mana Abo abot jurig sinden Cipeundeuy cikit kapayun heula sini dong disarangan Bapak Said GHM putus cenah teu kumaha bos Imang bos imam anu bageut kapayun deui kapayun deui abot no mama reketek nong abot awas abot jurig sinden anu bageut no Bos Said no mana Abo anu bageut kapayun abot jurig sinden no mana kapayun gitu tewe Pak adenya hai gaul seniman abot soal cinta no dipake kaulina modal masjid modal bisa luar biasa Pak Said tapi anak tuh mon boga kabogo jujur dong anu awas Bapak Said anu mah
Bapak Bos Said anu bager mewah ibu Nah eta mah YHM mama cobi taksir aduh iya aktif kadang aku tapi aku salirangan kabar diresapi dihayati dinikmati mon ditilik di gerangna mati lagi tobat mon ditang Bapak teki hinyai betos hinyai anu baru kapayunan nama digerebek apa gitu Pak RW no saya apa terik sianten kapayunan tobat anu sayang ajohan anu baik awas dong soal cinta anu mana dibayar saya luar biasa mana abot kapayunan tobat anu mana kapayunan Aabo Banar Sinen teh abot terik sianten Banar aja puting iya kumaha jenong kuring tepung jangan no asli tobat aju silih siapa hai hai katra tenang hai bos emang hai anu mana tobat cing 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 puting iya kumaha puting emongan deui no mana anu sayang gitu masanya hai apun apeslah tobat measi suka wawangi hepes hepes no mana ajohan kapayung gitu nawe uang madu obat nutilan kabawa ngimpi ai no mana anu bagus kapayung ya beres emang asa teras tobat measi suka wawangi ulu orang asawang bosain kapayung tobat orang di ibu Said GHM ibu sainnya hai bulan madu dialih gede ke sana dulu nutilan kumaha bawa ngimpi apa operator dasar jenata trasna Apa? papagio operator doser anu bagus papagio operator doser oh orang sawang ai papagio operator doser Bagio ayo orang Pak Ade anu mana Pak Adi di serangan bosain mah Bapak Adi Bapak Gio operator doser apa anu mana kapayunan pasain GHM mewah ibu GHM. kapan notos waduh Bapak Said haba bulan madu ai mati lamka ayo pak bawa ngimpi
Hayu dulur. Nomane Bapak Gio Prantara Doser anu bagus. Bapak Bapak Gio Bapak Said Doser anu mana Bapak Gio terus kita Bapak Yuna Bapak Gio Bapak Said anu bagus Doser Hatu kurang Bapak Said Bapak Said anu bagus Bapak Nutang bagus Bapak Gio Bapak Gio anu bagus Doser Peti iya Bapak Gio Kuria tepus Jomasi Bapak Bapak Said Said anu bagus Bapak Said JHM dong Ali Tiamu Bapak Said Patrona Napung aku ngadu doyo Bapak Said Mama Gio Dei anu bagus Bari-bari nutup Kawai mama Dei Dina ulong Prama Kita Bapak Said Bapak Said anu mana Kaya mana mana Kurang sabang Bapak Gio Lala seno Teker Bapak Gio Baci mam anu bagus Doser Kula nama du Abo mah abo Kopi lamaku Bawa nyepi Bacain kem Daya mana Abo bager Kenapa tresna Abo deui Bacain anu bagus Mobil resa Mepel ada kuring Abo Bacain daya anu bagus Pelaku hajat Rasa bangga Abo mah Satu aja no Nabi Bacain anu bagus Iya di dia Buah hati Batakil anu bagus Kapayun Bacain anu bagus Kabuat syukur Angin lirik Ngeledek tangan Bacain daya Maharewo Cerita Acing pengakuan Bacain anu bagus Kuring aja ngabui Segala Parawat depan Bacain anu bagus Rasa duduk Cinya jangan di Kapan Bacain anu bagus Tapi Iya mengerti Ngecangkung yang aku makan Bacain anu bagus Anu bager Copi rakungan Abo no Kurang Bandung loba lagi Ku hadiah ke kabangan Bacain anu bagus Pun dipilih Eta dikikiran Kemanis Langabu Di serangan lurang Bandung loba lagi Ari telah ditutup Diharap Kapan dia Aduh waris pajak ibu hajat anu bagus Tapi hitam sila dengai Iya adik Ngejangkung mangal Kurang Bandung Sok pirakunang Bagi mama KHM dibayar hengoang Bagi mama KHM no bagus Lo manang
Bosain GHM kapayungan Bosain GHM anu bageun Maturan kapayungan diserangan anu bageun bayar bunga baju walimah baju walimah anu bageun ayu bapak di walimah deui ayulah derana dengan warkina bapak ajak ibu ajak ari mah pengabdi baju walimah deui anu bageun ku atiah teu kabangan pada rasa pemangku ajak anu mana akurang diserangan baju barengan dia pasadi bayar labuna pagi walimah sayang bagi mama ke emak lo bagus dibayar deui bagi mama lo bagus tapi tak kira deui iya mati lo hidup sanatang bagi mama deui sopira punang aliwarit kapajat ibu ajat anu bageun urang Bandung kapayunang urang Bandung deui teu dipilih eta dikikirana pajak ade saya probet kapayungan diserangan ibu ajat anu bageun aturan kapayungan diserangan pagi walim anu bageun dibayar heuang baju walimah anu bageun ayu urang derana dengan ada rata deui ari mah pengabdi pandang abad pasir anu bageun kuatnya teu kabangan pandang abad pasir deui no manang diserangan di bosilamen deui anu bageun dibayar heuang aliwaris anu bageun aturan disayang sayang aliwaris pajak ibu ajat anu bageun bayar labuna aliwaris pajak deui tapi tak kira deui iya mati penyang kuajang konganga sopira punang diserangan adina bageun kuatnya teu kabangan teu dipilih diserangan adina mana bagi mama anu bageun kapayun diserangan pajohana deui bapak Johana deui anu bageun bapak Johana pajohan anu bageun dibayar heuang paling asik katanya teler hobi anak mode sekarang tadinya aku belum tahu apa maksud darinya itu iya hampir tiap malam maunya minum bersama dia walaupun uang tidak punya dia usaha yang penting teler orang mau
Sanajan luhur puncak gunung legana biru sagara panas mentrangna pandona poe demi kabogo mahrela sanajan hujan dar-dar galap angin puyuh kerelilingan moal miris jeung moal mundur moal miris ku panas tiris demi kabogo luhurana gunung rek dijajal ditaekan neng yaya kabogo ombak sagara rek dijujut di parahuan demi kabogo najan dar-dar galap ngabelaan hujanan neng yaya kanggo kabogo najana kabulusan cadu mundur rek didagoan tu penting mah bisa apel ke kabogo sanajana luhur puncak gunung legana biru sagara panas menterang panon poe demi kabogo mahela sanajan hujan dar-dar gelap puyuh kerelilingan moal miris jeung moal mundur moal miris ku panas tiris demi kabogo luhurana gunung rek dijajal ditekan kanggo kabogo ombak sagara rek dijujuk di parahuan demi kabogo najana dar-dar galang ngabelaan hujanan kanggo kabogo najana kabulusan rek cadu mundur rek didagoan nu penting mah bisa apel ka kabogo